Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqihim dina hakna itu rusul alaihi wassalatu wassalam non tabligu ma nganepikeun perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu malil khalqi ka makhluk bihilapi makalawan perbeda perkara umiru anu diparentah itu rusul bikitmanihi kana nyumputkeunana itu ma wa masarang perkara khuyir anu dipilih itu rusul bihi dina itu ma falaisa mangkah henteu naon tabligu kulin nganepikeun saban-saban sahiji minhum anu tetep tina itu tablig sareng kitman eta wajiban anu wajib bal yajibu balik ta wajib naon kitmanu manyumputkeun perkara umiru anu diparentah itu rusul bikitmanihi kana nyumputkeunana itu ma wala yajibu sareng teu wajib alaihim kaitu rusul naon sayun perkara pima dina perkara khuyir anu dipilih itu rusul fihi dina itu ma wadiduhu sareng ari lalawanana itu tabligh eta kitmanu dalik nyumputkeun itu ma umiru ai jami umma tegasna sakabehna perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu ma lil khalqi ka makhluk wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu jami ima umiru ai jami ima tegasna sakabehna perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu ma eta annahum sanyana itu rusul eta lam yubligu lamun henteu nganepikeun itu rusul lakatamu mangka nyumputkeun itu rusul idla wasitota karena henteu aya tengah-tengah eta maujud bainal kitmani antara nyumputkeun wa tablighi sareng nganepikeun lakinnahum tatapina itu rusul eta lam yaktumu henteu nyumputkeun itu rusul idlau katamu karena lamun nyumputkeun itu rusul sayaan kana hiji perkara aya ba'don tegasna kana sapalihna mimma tina perkara umiru anu diparentah itu rusul bitablighihi kana nganepikeunana itu ma lil khalqi ka makhluk lakuna mangka bukti urang sadayana eta makmurina anu diparentah kabeh bikit manil ilmi kana nyumputkeun ilmu li annallaha ta'ala karana sahnyana Gusti Allah taala eta amaro marentah itu Allahna ka urang sadayana bil iktidai kana turut bihim ka itu rusul haitsu qala dina sakira-kira ngadauh itu Allah fi haqqin nabiyyin pihaki nabiyina dina hakna nabi urang sadayana wa bataguhu la'allakum tahtadun wattaba'u sareng kudu turut aranjeun kabeh ka Kangjeng Nabi la'allakum manawa aranjeun kabeh eta tahtaduna anu nampa pituduh kabeh aranjeun kabeh walaya sihu sareng teu sah naon anu maru marentah urang naon anu maro marentah urang sadayana bihi kana itu kitman ae bikitmanil ilmi tegasna kana nyumputkeun ilmu li anna katimal ilmi karena sanyana jalma anu nyumputkeun kana ilmu eta malunun anu dilaknat pola ngadauh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala innaladina sanyana jalma-jalma yaktumuna anu nyumputkeun itu ladina ma kana perkara angzalna anu ngalungsurkeun kami kana itu ma minal bayyinati nyatana penjelasan wal huda sareng pituduh mimba dima tina sabadana perkara bayyana anu ngajelaskeun kami hu kana itu ma linnasi ka manusa fil kitab dina kitab eta ulaika ari itulah dina eta yal anu ngalaknathum ka itu ulaik saha Allah Gusti Allah wayal anu sareng ngalaknathum ka itu ulaik saha Allah inuna anu ngalaknat kabeh wayajibu bihaqihim wallahu alam bisawab.